Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagarapan dongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka nyari kitu teh mah. Tapi kumaha lamun urang campaka nyusul. Sabab ceuk Basura oge si Syari teh nepi ka sasar ingat wae ka anak urang. Nya kumaha engke we ulah sieun-sieun teuing. Ngan kuring mah aya pamen tamun aya naon-naon cara tadi. Ulah sok rusuh teuing nyalahkeun ka pamajikan. Da kuring teh sok sedih ieu asa teu dihargaan ku salaki. Tadi ge untung we kaburu ku aki jama. Mun henteu Bi Urmi mah ido inget keneh kana kejadian tadi. Bet asa ngenes kana hate. Nyampur we sakitu mah atuh da kami ge rumah sasalah. Sing goreng anu salah nama aki jama. Bete bebeja heula kami masa di Banten aya kejadian kitu teh sok geumpeur. Kumaha atuh bejana budak teh asa geus lila di Bandung tapi can aya bejana. Nah kapanggih imah Basri teh kitu. Palang siang teu kapanggih nu akhirna tujuan teu hasil. Duit teh kalah beak. Bi Urmi Hariwangeun bisi anakna teu hasil maksud. Wah piraku teu kapanggih. Aban anak urang teh lain sakali atau dua kali nyaho Bandung teh. Geus kawas jalan kacai apaan. Ari Inung mah teu waleh melang wae ieu bisi kitu bisi kieu. Atawa kumaha we da jalema maleutik ringkang gede bugang. Pokona masih Karmin teh lenger sok loba pika najisieun batur. Kuring mah melang bisa aya anu mergasa. Bi Urmi jiga nu geus menang pirasat. Yen anakna bakal manghibak halangan dina enggoning ngudag tujuan. Geus ulah sok ngalalawang maneh bisi gering. Kami marek nempo sapi gering teh asugan kaburu keneh. Jerut Mang Seno turun ti imah, terus init muru ka imah tatanggana. Cag tuna heula kaayaan Mang Seno jeung Bi Urmi. Ayeuna urang nuturkeun Basura. Nu ngingkig balik ka lemurna bari mawa hate nu hanjelu jeung mawa wiwirang. Barang anjog ka lemurna kasampak teh Mirja geus bisa hudang. Kanyerina geus ngurangan. Harita diuk ditepaskeun ngobrol jeung Inungna. Tageuning Abah datang. Kumaha bejana Bah? Kawangi hari bahna mah. Malah mah tepung jeung kolot-kolotna. Sarta tepung jeung akina. Tapi matak jengkel. Temal Basura bari bus katepas. Diuk bari ngarahuh. Matak jengkel kumaha Bah? Kieu Mirja. Barabat Basura nyaritakeun lalakon nu kaalaman tadi. Teu aya nu diliwat. Malah mah dicaritakeun yen badogna anu ngaran si Lenyap tinggalin. Da kaburu era ku aki jama. Jadi Abah teh elehnya. Lain jagoan Abah teh. Lain jagoan Abah mah. Tapi elehan. Mun geus kieu kumaha tuh kudu kumaha dikuring. Nya kumaha deui da teh geus milik urang. Sabab ayeuna mah geus kanyahoan.
Ilmu si Karmin jeung kolotna lain bantrak-bantrakeun. Abah mah jaluk. Abah mah bodoh, nah itu teu dijelaskeun sakalian. Dijelaskeun kumaha di maneh. Ya tadi Abah nyaritakeun yen aki jama teh boga ilmu kabatinan anu cukup sarta boga ilmu anu saluhureun ti Abah. Ieu teh hiji bukti yen maranehna geus marabunan ka si Sari. Dari jalma anu bolos terong mah moal bisaeun. Lamun geus kitu tinggal neken yen si Karmin teh nyaan ngabaruang ka si Sari. Gitu tah Bah. Teu bisa nya, teu bisa. Lantaran aki jama teh lain kolot nu bolos terong euy. Lain kolot nu beunang digertak kitu wae. Buktina kalah Abah sorangan anu eleh jeung bibirang. Da kulantaran kitu geus wae ayeuna mah. Teu kudu mamawa ka pihak si Karmin. Wah, kumeok memang dipacok atuh. Mirja keheul asa teh dibelaan ku bapana. Sia nu kumeok memang dipacok teh. Da dikirana Abah teu banting dulang ngabelaan maneh. Apan pangna si lenyap leupas ke akibatina ngabelaan maneh. Lah beuteun narimakeun. Bisi teu nyaho mah Abah teh narohkeun pati pikeun bebela kana jadi anak. Tapi nahari maneh bet ngomong gitu. Bah Surat tengenaheun ngadenge omongan Mirja gitu teh. Aku mamun geus kieu atuh. Kuring mah sedih jeung asa nalangsa hate. Sedihna ku pihak si Karmin. Asa dileleceh ku si Sari. Mun ka nyeri can bisa dipulangkeun moal tentrem hate kuring mah. Hayang males pati. Eish, salah pikiran gitu teh euy. Kudu kumaha tuh. Ayeuna mah kieu ja. Soal pamajikan coba badamian sakali deui. Ngan ayeuna mah kudu leuleui. Ulah kasar jeung gulung gusuh. Kudu abik jeung taliti sangkan hasil maksud. Moal teuing ayeuna mah daekeun ka maneh. Da geus sadalila. Tapi Bah, kuring teh geus kaliwatan ting dinyeri. Asa dibibirang ku si Sari. Asa ditinjak hulu jeung asa dirag-rageun darajat. Jadi jeung tibatan padami deui mah mending keneh. Totogku talak 3 ngarahalugina hate. Da kitu kahayang manehna oge. Bah Sura jeung bojona ngahuleng. Bingung ari ngadenge jawaban kitu mah. Bah Sura teu bisa mutuskeun kitu deui Ambu Sura. Kalah ngahruk mikiran nasib anakna. Moal Bah. Baik bae kumaha maneh we da mah. Ya syukur ya di kitu mah. Laina kuring rek nepungan ka Mang Lebe, rek diajak ka kaum, rek nguruskeun surat talak. Jung wae urus ku sorangan. Biayana menda ka indung maneh. Syukur Bah, padayeuna ge rek maksakeun ka Mang Lebe. Mirja cengkat najan awakna nyareri keneh ge. Maksakeun lugay. Kabawa ku panasna hate, hayang buru-buru rengse. Bah Sura jeung Ambu Sura jiga anu poek hate. Pikiran teu jalan sarta teu boga pamadegan. Nempo Mirja gesat-gesut dangdan teh teu loba omong. Heuh bakat ku bingung ku pilampaheun. Akhirna jerut Mirja turun, gedig init nganjuk ka Imah Palebe. Nu pernahna tonggoheun jalan. Hate Mirja rada sumeblak lantaran nu sanyana mah hatena teh aya dina sisimpangan. Nah ngenca atawa ngatuhu. Tapi pikiranana teu bisa milih anu apik. Da puguh kaweur jeung panas hate. Barang datang ka Imah Palebe, Mirja pupuntenan uruk salam. Berai panto muka. Kaparengan nu mapag semah teh Palebe pisan. Gede Jang Mirja ya naon? Bangun Sujang. Lurus Mang. Aya pangubutu kuring teh. Kalacat Mirja unggah ka tepas, ari Palebe olohok. Terus ka gusur korsi ge diuk malah Mirja ge geus hideng diuk. Abdi teh aya kasusah bade mundur tulung ka Mamang. Jadi sopan ngomongna teh diukna mano teh galider. Nya pra kada caritakeun aya naon? Nyuhunkeun talak 3. Menta talak 3. Talak 3 keur saha ieu teh?
Semun nya kanggo pun bojo. Nah kerek diserahkeun. Pan karek ge saminggu pangantenan teh. Piraku geus bosen deui mah. Mun mang mah lebar. Pamajikan sakitu demplona mah kerek diserahkeun sagala. Mirja ngahuleng manehna ge sarua we ari mikir kadinya mah lebar ku Nyi Sari teh. Da memang keur geulis teh demplon deui pikabitaeun. Ngan rok aya ari teu bogoheun kudu kumaha. Rek pikir sing lantip jang. Ulah kita sarupateun bisi kaduhung jagana. Sabab urusan kieu mah ulah gagabah. Kudu nyaan nitenan masalahna. Teu gampang nyerahkeun teh daya aturanana. Cek palepe dari anak keur nyangkana teh Mirja keur mikir. Pedah ngahuleng mani uleng. Leres mang pamajikan abdi teh geulis. Parawan demplon, lenjang manis sareng sajabina. Tapi hatena lain nu abdi. Kumaha ieu teh? Nah make nyebut kitu nah geus bisa ngabuktikeun anak. Make wani-wani nyarita kitu. Buat teuing tahan harga keneh. Da karek saminggu kurang. Ieu mang pun mojo alias pamajikan abdi. Geus jelas teu bogoheun ka abdi. Malah mah kungsi nyarita kieu jeung tibatan daek dikadabah ku si Mirja mah. Lebih hade paeh jadi siit. Kitu tah basana teh. Nu matak hate abdi teh nyeri asa disapirakeun. Piraku apan can saminggu pangantenan teh. Nah make kuat nyarita kitu. Pasiatina pasal naon atuh. Pista mang. Pista. Saha nu pistana Ujang atawa Nyi Sari? Nyi Sari atuh mang. Abdi mah geus puguh hayang. Ujang mah hayang pisannya. Bogoh pisan ka Sari teh. Telepat abdi mah make pisan hayangna oge. Kumaha tuh make jadi kitu? Nah make daek dikawin ari rek kitu mah asa teu kaharti ari barudak ayeuna nya. Nyar-nyar pikiraneun wae ieu mah yeuh. Palebe gogodeg. Tadina dipaksa ku kolot mang. Da ari kahayangna mah dikawinkeun ka si Karmin. Ngan kolotna teu panuju ari ka si Karmin mah. Sabab jelema beleweng jeung barandalan katurug-turug jahat. Mirja ngagogoreng Karmin. Tah ieu kesalahan kolot teh. Akibatna ngabingungkeun ka sararea. Nu rek kawin anakna tapi nu ngarayu kolotna. Akibatna teh kieu. Aya keneh wae anu kitu kawas zaman baheula wae ieu mah. Mumpun mang met kawas dina cerita dongeng. Kawas dina cerita dongeng. Mang lebe. Naon Jang Mirja? Putuskeun abdi nyuhunkeun surat talak 3 we sakalian. Nah loba-loba teuing. Surat mah hiji ge mahi. Da si Sari mah hayang 3 sakalian. Ngarah tanes meureun. Menta talak 3 teh lain menta 3 surat. Tapi menta ditalak anu leuwih kuat. Sabab talak hiji mah bisa keneh dirujuk deui ku urang. Tapi ari talak 3 mah mun hayang ngaruju deui teh kudu kasalang heula ku nu sejen. Tah kitu bedana teh, Jang. Kitu jadi mung pisan ka abdi teh atuhnya. Kaciri pisan najisieunana teh. Katara pisan ngewaeunana teh kaniaya si Sari. Geus Jang. Ulah ngalamun teu puguh. Urusan surat talak ku mang rek dibereskeun. Ngan rek dipaluruh heula urusanana. Sabab moal bisa ngandalkeun pangaduan ti lalaki wungkul. Tapi kudu aya katerangan ti pihak ABB. Mun akur sartanya kakara dikabul. Da sanyana mah abdi ge teu niat nyerahkeun teh.
tapi kulantaran awewena mungun kapaksa kahayang na digugu da pamentana teh ngan sarupa hayang talak 3 sakalian cenah. Cek Mirja. Jadi ujang mah teu hayang ragrageun talaknya. Ari hate mah henteu, tapi kabareg ku amek abdi geus ragrag kecap nalak si Syari sarta aya saksi. Geus we heula, jung geura balik. Engke lamun aya naon-naon rek dibejaan deui. Kumang, malah mah rek badami heula jeung Abah ngarah puguh urusanana. Ceuk Mang Lebe Daria. Ya nuhun atuh pami kitu mah. Bade permios wae yeuh. Abdi teh Mang Lebe. Nya kitu we eta mah. Keun, urang uruskeun. Ngomong geun wae. Perkara eta mah. Mitra atuh saterus nama Mirja teh amit terus balik ka imahna. Ari Palebe terus asup ka imah sagedang dan rek nepungan Mbah Sura rek ngabadamikeun urusan Mirja nu dianggap asa aneh. Tunda heula kaayaan Mirja ayeuna kacaturkeun Nyi Sari nu mangkuk di lemur Campaka. Harita teh pas sore kaparengan keur hade poena. Sari ngadaweung bari ngahariri ngelantaran tisaprak ditinggalkeun ku Mirja. Jadi hegar jeung beger. Daek ulin deui cara sasahari. Padahal ari Mang Ading jeung Bisar mah kacida bingungna sok sieun dipenta tanggung jawabna ti pihak Mirja jeung deui jalma salemur Campaka jadi gentur. Magarkeun aya ranah haneut, aya ranah beng serat jeung rea-rea deui nyarbutna teh. Sari, cek Mang Ading nu karek jol ti pawon. Aya naon, Pak? Nyi Sari diuk panonna neuteup ka bapana. Kajadian anu mata kreuwas geus kalakonan. Hate bapa jadi melang sumoreang sok sieun aya buahna. Tah ayeuna bapa rek menta kacindakan di maneh. Nah rek kumaha lamun geus kieu? Rek kumaha? Mang Ading jiga nu can yakin kana sikap menjadi anak. Padahal ti heula geus jentre yen Sari teh teu sukaeun ka Mirja. Nah make naros keneh kitu. Apantos dibenjer beaskeun ka bapa yen kuring mah suka keneh pejah dada jeung dipatan ngahiji rabi jeung Mirja. Tah kitu, Pak. Eta oge geus kaharti ku bapa geus kaharti. Sabab maneh geus balaka kana jadi kolot. Tapi coba pikir sakali deui. Kumaha lamun pihak Mbah Sura menta tanggung jawab ka bapa? Nah maneh rek tega nembok kolot dinaha-naha ku batur, nah rek tega nembok kolot nyandang wiwirang. Bisi bapak seungah ke urusan eta mah. Di mana Mbah Sura jeung Mirja datang, sang hareupeun ka kuring. Engke kuring anu tanggung jawab. Sabab bikeun kuring mah ieu teh lain urusan berat tapi babari. Kajeun adik kitu mah. Kajeun. Tapi maneh sing sadar. Ayeuna teh di lemur urang teh ieu jadi geunyeuleng. Sabab maneh jadi buah catur urang lemur. Jadi bahan caritaan urang Campaka. Na teu era pada nyaritakeun ku batur. Na teu karasa yen maneh teh geus jadi sabiwir hiji. Teu era kuno kitu kuring mah. Sabab kuring teu maling teu jinah, teu jadi ungkluk, teu jadi cocokan lalaki anu cunihin. Tapi kuring mah sabalikna ngabela diri embung dihina ku lalaki. Bener maneh teu maling, teu nyelowedor, teu jinah. Tapi maneh teu bisa ngajalankeun kewajiban salaku hiji istri. Ta ieu teh kasalahan gede. Mang Ading tetep nyalahkeun anakna. Salah sate cek bapa, da cek kuring mah bener. Sabab kuring geus wakca balaka ka sararea. Yen kuring teu suka kawin jeung Mirja. Mang Ading ngahuleng.
Piomongeun jadi lalungitan kalah jengkel jeung beak pangharepan. Sabab beuki dieu beuki katara yen anakna nyaan teu sapikiran jeung manehna. Nyaritakeun naon deui atuh ieu teh bapakna? Urusan anak ngalah beres. Teu kudu dipapanjangkeun catur atuh. Beresan bae ayeuna mah sabab geus moal bisa dikitu kieu deui. Tinggal ngabuleudkeun hate. Buleud hate kumaha ari maneh? Buleudkeun hate. Turutkeun kahayang si Sari. Ai. Tapi pikiran maneh menjadi tibalik. Da teu era ku pihak Basura. Da teu boga rasa wiwirang maneh deh Sarmah. Mang Ading Keheulin. Sabab Sarmah jadi mihak ka Sari anakna. Da geus moal aya gunana atuh geus we gugun jadi anak. Sabab belajar dipaksa ge moal guna bisi matak nambahan susah ka urangna. Kupakarep sa tanggung jawab we. Kami mah sieun wiwirang sabab ku Basura teh geus loba teuing kahutangan budi. Rek mikiran wiwirang atau rek mikiran anak? Bisar mah kalah mundelik. Teu panuju kana omongan salakina. Yeuh Sarmah kami teh lalaki. Pikiran kami leuwih lega batan awewe kami mah. Teu mentingkeun diri pribadi tapi mentingkeun harkat jeung darajat kulawarga. Mun kami wiwirang tangtu maneh oge kabawa wirang, anak kabawa wirang. Akhirna sararea jadi warirang. Daek jadi warirang sararea. Meureun bau awi warirang mah. Daek sararea jadi warirang. Marugana warirang teh bau sia bau. Nya atuh heueuh ari warirang mah di mana-mana ge bau, lain seungit tiga kolonyo. Nyao sia. Kamana wae ngomong teh. Midra sabot keur silih tempas kitu. Di kajauhan katempo aya anu lempang dua lalaki garinding jeung bangun rusuh. Beuki lila beuki deukeut nu akhirna anyog kahareupeun imah Mang Ading pugoe nu keur ngarobrol teh ngajenghok. Sabab kaki semah asa-asa geus wawuh. Tapi poho deui ngaranna. Assalamualaikum. Kolot uluk salam dijawab ku Mang Ading sakeluarga bari malencerong ka semah. Oh, Mang ngalinggih mangga. Cek Mang Ading. Kalacat semah teh arunggah cungcong ngajak kasalaman. Geus kitu gek dariuk dina kursi. Ari Nyi Sari ngaleos ka pawon teu rek pipilueun kana urusan kolot. Atur punten sim kuring teh sejatuh maros. Sadedek teh anu ti mana teh ada eta bet sumping teh teu aya iberti anggalna ieu teh. Ceuk Mang Ading ge watumanya hayang buru-buru nyaho. Nun Mang, kuring teh gasik ditampi enggal dipariksa. Hiji ciri yen pribumi sae budi. Hormat ka semah nu bakal ngahesekeun kana boga imah. Nanging mugi sing bercanten wae kuring mah moal nyemah tapi sejana tamu. Ceki semah nu taya lian iwati palebe ti bunut di jerungan ku Basura. Ari nu saurang deui badegana. Oh kahartos. Nanging sadu salira teh di mana teh ya? Piraku Mang Ading geus poho deui apan kuring teh ti bunut. Itu nu kapungkur kantos jajapun alo nyatana Jang Mirja teh. Ceuk palebe. Sok sanajan umurna kasebut ngora keneh tapi geus nyangking kalebean gitu. Oh, laras palebe ieu teh cek Mang Ading teu telepat. Di ditu mah dipercanten janten lebe. Pribados teh sok sanajan nya ai biasana macana geuning lebe teh anu geus karolot. Da di lemur pribados mah euna teh anu kasebat lebe teh. Terus ya pantaran pribados we kieu ye kitu tah. Oh nuhun atuh nanging punten sim kuring teh rumaos kirang hormat. Katamu teh kirang apa?
mangga turang buruk berak wae sakantenan. Margi nu saleresna sim kuring teh reuwas. Nah aya naon betu morojog tanpa larapan. Upami mulih-mulih di mana, upami bade angkat ka mana. Nah ieu teh ngahajak ka dieu atanapi sambilan. Nuhun deui wae mani enggak dipapagku patarosan. Memang leres kuring teh aya maksad sarua dongkapna ka dieu ngahajak pisan. Kuring teh manggul piutus ngeman barentah mawa timbalan ti dudungan. Eueuh, asa dina carios pandun manawi asa nanging henteu ieu mang. Kuring ngahaja datang ka dieu nyuk ceruk galur nu kapungkur mapai laratan baheula. Nu jadi tujuan tayalian iwati soal barudak. Nu geus resmi laki rabi kalayan kakurung kutikah. Tapi danget ieu aya pasoalan anu maksa ka kuring supaya kuring milu campur dabongan kuring teh dipercaya jadi lebe dibunut jeung jadi kokolot pikeun kulawarga Jang Mirja. Cuma kahatos lajeng kumaha. Mang Ading rada deg-degan hatena lantaran teu jauh tina taksiran semah teh mawa urusan anu aya patula patalina jeung Sari. Ari tuang putra ka mana ayeuna? Aya di dapur rupina teh. Cobi piwarang ka dieu urang lereskeun pasoalanana. Mang Adi ngareret ka Bisar mah nu direret Surti, leos ka pawon nyalukan Sari. Tekung silila torojol nyamperkeun gek diuk. Tah ieu pun anak teh. Mang Adi nunjuk ka Sari. Nuhun kumaha da Mang Nyai? Pangesto teu kirang sawios-wios. Apunten. Mang teh sejatu maros kahidep dupi hidep tos kagungan caroge atanapi teu acan. Parantos nanging ayeuna mah tos mulih da tos ngaragerageun talak 3 ka abdi. Palebeh ngahuleng. Tadina mah rek nyelok ka Sari tapi kalah ka babuk manten. Tapi teu geruh. Naon margina Jang Mirja make ragrag talak 3. Margi abdi nu hoyong diserahkeun ku talak 3 sakalian. Gitu. Nah make munut dikeser apan pangna kersa ditika oge meureun Nyai teh suka ka Mirja. Muhun nalika dirapalan mah kitu nanging ayeuna mah teu suka. Jadi nu dipake dasarna teh pedah teu suka. Da teu bogoh. Nah make nyebat teu bogoh kedah aya alesanana atuh. Margi teu suka. Palebeh ngahuleng asa beak carita anu tungtungna buntut catur. Upami kitu mah teu puguh atuh yeuh cek palebeh deui. Teu puguh sote saur palebeh da sangem abdi mah puguh. Kumaha tuh? Sumohon kitu we ayeuna mah abdi tos sanes bojona Mirja. Margi Mirja mah tos mulih ka ramahna. Abdi janten rarandaan. Cek Nyi Sari teu euleum-euleum. Ari Mang Ading jeung indungna ngahep-hep we. Ieu Nyai, salaresna mah Mang teh teu panuju upami hidep nyokot putusan kitu. Sing emut basa keur hayangna dibelaan kitu kieu. Da abdi mah teu hayang-hayang teuing tadina ge. Sari nempas geak naker atuh palebet teu kaur-kawat ngomongna. Jadi rek geuh minta diserahkeun nya. Sanes arek nanging parantos. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Mang teu bisa ngahalangan deui ngan omat ulah rek ngarasa kaduhung sabab tara aya nu kaduhung ti heula. Kabeh ge kaduhung mah sok paneuri ngiclik nuturkeun. Moal kaduhung bingah we nu aya. Palebeh teu ngomong deui. Ret kabadegana nu direret Surti ku siwal ngabijilkeun surat tina kantongna. Ku palebeh dibuka heula lalaunan geus kitu pok deui nyarita. Mang teh katitipan ku Bahsura sareng Jang Mirja. Seja masarahkeun surat talak ka Nyai. Badarata teh kieu, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalalepatan, boh Bahsura boh Jang Mirja kapaksa teu tiasa nepangan ka dieu. Margi asa karagok jeung sieun kagagas. Tah kulantaran kitu ngawakilkeun ka Mang. Rak tamba Nyai. Palebeh nyalurkeun surat talak teh. Nuhun palebeh, nuhun pisan. Sari menigiak palomana marah mai. Surat talak meni teu sirikna dirontok tina awahing ku bunga.
Atuh palebe teh mani narik napas jero kenyana kayaan sari tapi kaki itu nyaan hayang diserahkeun anak teh da geuning mani gumbira. Mang Ading gitu deui ka Bisar mah. Kuring mah ngan sakadar utusan. Suku sambung lengkah bibir sambung lemek. Upama aya itu ieu mah nu tanggung jawab teh Basura jeung Mirja. Taida kuring ngawakilan Jang Mirja masarahkeun Nyi Sari ti luhur sausap rambut dihanap sausap dampal. Getihna satetes buukna salambar. Amekan sadami geus lain tanggung jawab Jang Mirja tapi mulang deui ka Ibu Ramana. Cek palebe bari mencerong ka Mang Ading. Lampi pisan palebe lampi pisan. Ngan sim kuring teh aya panuhun pamugi ieu kajantenan teh ulah jadi bibit rujit we. Ulah mata kerengat babarayaan aya paribasa pondok jodoh panjang baraya. Najan geus papegatan ge ulah megatkeun tali mimitran. Atuh sajabitik kitu hapunten anu kasuhun da geuning kumaha atuh palebe ge uning aku anjeun. Mang Ading sasadu manehna tetep ngarumasakeun yen pihakna anu salah. Urang sami-sami silih lubarkeun kasalahan jeung dosa. Sabab urang teh kudu sadar yen urang mah sami-sami manusia anu teu luput tina salah. Ayeuna mah urang ngadoa bae moga-moga Allah nu Maha Lautan Hampura sing hampura kana kasalahan urang sadaya. Cek ngariung teh amin cenah. Ayeuna tugas kuring geus beres sejamit. Palebe ngajak kasalaman ka Mang Ading terus ka Bisar mah jeung Sari. Akhirna palebe jeung pangiringna turun kaburuan dijajabkeun ku Mang Ading. Leos palebe teh mulang dijajabkeun ku Paneuteuk Pribumi. Sajongjongan mah Mang Ading molohok teu ngiceup-ngiceup. Sabab manehna teu nyangka yen anakna bener-bener ditibanan surat talak ku Mirja. Alhamdulillah kahayang kuring dikabul. Cek Nyi Sari ngalilirikeun anu ngahuleng. Sari maneh mah tepi ka kitu na lalampahan teh. Sanyana bapa mah teu pati panuju kana sikep maneh teh. Cek Mang Ading. Nya kudu kumaha deui atuh Pak? Nya sing sopan carana ulah kitu ngelakeun. Hampura we atuh. Nyi Sari teu kapapanjangan nyarita. Kalabus katepas labas tepi ka kamar bari mawa hate nu lugina. Cag urang tuna heula mitra kaayaan di bumina Mang Ading. Ayeuna urang caturkeun ngeunaan Karim nu geus lawas teu kacaritakeun mitra. Nuju nyabanya Karim teh. Kacaturkeun geus aya di Panyaban, malah geus aya di bumina Basri. Ta waktu harita teh Karmin jeung Basri katut asmaya keur uplek ngobrol utamana mah nyaritakeun kaayaan di lemur. Kawan tu Basri teh geus lila teu balik ka Cikekes, bet asa wararas. Gancangna carita Karmin geus aya saminggu di imah Basri. Unggal poe tara aya gawe ukur dahar, sare ulin, sakapeung sok diajak ku Deni jalan-jalan kanu rame kayaning ka Kosambi, ka alun-alun, ka Direnten jeung ka Tangkuban Barahu. Minggu mungaran mah Karmin teh tumamu keneh. Najan ceuk Basri ulah asa-asa oge keukeuh we can ngalemah. Ari sabab sok samarampa. Gap itu sieun salah, gap ieu sieun teu bener. Ari rek cicing wae daerah ku asmaya. Tapi najan kitu oge, ari sakalieun nyiram kembang mah sok hideng. Da geus nyaho cara-carana. Jeung apal kana kabiasaan kula warga di dinya. Kitu deui sasapu di buruan, marab manuk jeung sapapadana. Minggu kadua Karmin menang beja anu pikagumiraeun ti Basri. Yen pendaftaran penerimaan tamtama anyar teh geus tereh dimimitian. Atuh puguh Karmin teh atoheun pisan. Mani geus gergeteun hayang geura
prak jadi tantara. Iraha ngawitan pendaftaran teh mang ceuk Karmin dina hiji sore bari ngadarawung di tepas hareup. 2 minggu deui di mimitian. Ayeuna mah geura sasadian we keur ngalengkepan syarat-syaratna. Engke urang ngakos sambi dipoto. Terus nyieun keterangan penduduk di dieu we lah. Da ngarababari nyieun surat-surat. Isukan urang kalemur menta surat idin di Paseno. Teu kadah kalemur atuh mang lah. Ti dieu we serat idin mah supados enteng. Anggap we abdi teh putra mang. Ya kajeun gitu oge. Kan urang usahakeun jeung deui da moal nyalahan sugan. Sabab maneh teh anak manggeneh. Nya eta mah kitu we ayeuna mah geura tatan-tatan pikeun nyayagikeun surat-surat. Ceuk Basri bari muka surat kabar diilikan berita-berita anu penting. Urang gancangkeun carita cunduk waktu datang mangsa nitih wanci nu mustari. Mangsa nu didagoan geus kasorang. Waktu nu ditunggu-tunggu geus jebul. Karmin didaftarkeun ka panitia pendaftaran, dianteur ku Basri. Bari sakalian dititipkeun ka kawawuhanana. Harita Karmin geus meunang mamagahan ngeunaan cara-cara ana daftar kitu deui keur satuluyna. Karmin dibere harapan yen pikeun jadi anggota ABRI teu perlu ngaluarkeun duit gede da ari nyumponan syarat-syarat mah moal burung ditarima. Teu kedah nganggo artos daftar teh mang. Alah teu kudu boga duit mah teuneun we keur bakal latihan. Ari lulus. Nuhun atuh ah. Karmin bunga lantaran duit mah manehna ge nyekel. Tapi can dibikeun ka Basri da can karasa butuhna. Gancangna carita kana waktu tes munggaran geus cunduk. Harita para calon disina ngeusian soal-soal nu kudu dijawab. Karmin mimiti bingung lantaran tetela. Soal teh keur manehna mah hese pisan. Jabat tulisan ge curat caret hese kabacaana. Tapi teu burung kelar ngan teuing ari bener henteu nama. Rengse tes tulis diteruskeun ku nu sejena. Kayaning pameriksaan kesehatan, tes jasmani jeung sejen-sejena deui. Di dinya Karmin mimiti seber lantaran loba nu kaku jeung pisalempangeun. Komo basa dites panon mah dititah maca huruf nu ditunjukkan ku pamariksa. Rek ngajawab teh kalah geumpeur. Jaba paroho deui sawareh. Duh cilaka bobo aing teu lulus ya. Cekeun teh sate Karmin dina hiji poe. Harita teh baturna keur nunggu giliran dek dipariksa fisikna. Ari Karmin malenyun udud bari nangtung. Teu kanyahoan tak-tak aya nu nepak sarta rokok dipiceun. Saha nu miceun rokok kuring ya? Karmin malik ari breh petugas. Atuh Karmin meningah hulang era jeung reuwas. Makan, minum, merokok ada waktu dan tempatnya ya. Cek patugas make bahasa Indonesia. Ari Karmin ukur mangut beri ngalaper. Leos petugas ninggalkeun Karmin nu harita gogodeg bari ngupat dina hatena. Paingan cek Mang Basri neangan gawe di kota mah leuwih hese batan di kampung. Tapi ya asal aing nyumponan syarat we tang tulus. Kitu garentesna. Terus nempokeun baturna anu keur diuji. Tuurna di takolan. Eta papariksaan teh nyatana taliti pisan. Kabeh sakujur badan mah dipariksa. Pecapkeun dina mangsa istirahat. Para calon menang jajan awaleuh cager. Wara mitra hanya kal kebujeng neng nong duwi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.